Tah, bening jelema teh. Kamari teh ongko rek ojeg. Ari di dagoan ti sore diakeun peuting eueuh wae. Kagok atuh da kamari teh. Kaburu peuting lagi ini tanah oge. Atuh lain ngomong gitu moal jadi. Marah abi teu ngajajanteng di dieu. Bela teh buka puasa di imah. Terus meureun kumaha? Nyata untungnya abi bakal geri makis mari susu. Jadi buka puasa teh ku ieu. Ih heuh teh. Nah eta abdi ge resep. Ya heulah, manis napas, malkisnya renyah, berpadu dengan kebaikan susu. Buka puasa ge jadi lebih praktis. Heuh nya. Yang geus satu. Buru rek janturkeun ka mana? Kalayan ayeuna mah. Ka mana? Ari ngalayan mah kanu maot atuh. Maknya kanu kawin. Maksudnya teh cicingna di mana? Cicing nama di imah atuh. Aku di nagangan bortol. Imahna di mana? Di Cianjur. Emang saha kitu pun maot? Jelema atuh. Maknya beurit. Maksudnya teh sahana ibu, dulur atau batur? Dulur. Sama mena teh nyeri lambung. Oh, Memang kali lambung penyakit naon gitu? lambung mah lain penyakit ibu, tapi organ. Oh, lambung bisa nyanyi. Maksudnya teh organ dalam, lain organ ginjal. Berarti aya di jeronya. Ya heuh atuh. Atuh saha kitu lambung aya di jero. Ya cek penelitian atuh ibu. Saha sih penelitiana? Ya ilmuwan atuh. Kiraku tukang dawet. Oh, Hari ibu sakola teh sih. Menita apa lambung-lambung acan? nya sakola tuh sia teh. Meni bodoh atuh teh nyaho lambung. Pada gongting sia nyebutkeun aing bodoh. Sebenarnya mah abdi ge apa? Ari lambung mah. Sok nu mana coba? Tah ieu. Mana bu? Naon? Duit. Duit? Heueuh ongkos. Dari mana? Duit atau ongkos? Pamayar ongkosnya ku duit meureun, lain ku daun. Emang bisa make daun? Ay, si ibu. Eta mah ibarat mah. Oh, jadi di barat mah ongkos ojeknya bisa make daun. Aku mah tuh. Ting ibu ah, geus. Teu penting eta mah. Atuh teh penting mah segala diomong-omong. Geus buru mana dikeun duitna ah. Abi rek narik deui geus beurang. Eta eueuh duitna oge. Bisa make debit teu atuh? Ya teu bisa atuh bu. Rek kana naon ngagesekna, kana kewe. Atuh da eueuh duit cash. Ari eta na dompet naon atuh teu kakanu kitu. Lain duit ieu mah. Terus naon atuh? Daun. Geuning masih keneh ngojek. Kocena kamar marak nyaleg. Wah, si Gana yo mah rek ngojek bari kampanye. Naon sih bu? Geus atuh, rek naon ibu ka dieu? Nyarek ngojek atuh. Mah nyarek kada jangkrik. Nya geus atuh. Buru naik. Tah tadi tanya heula dek ka mana? Ah, sok manyang ge teh. Ngalinit ini coba juga kamari. Arek ka restoran abdi teh. Hayu. Mana can pernah nyada hari restoran? Encan. Iya mah. Cobaan atuh dah di restoran lah apal. Embung ah, mahal. Sama mahal-mahalna oge. Mati aku kudu ngajual imah tuh. Yeuh, jadi anak muda mah kudu berani mencoba banyak hal. Karena boga pengalaman. Karena aya caritakeun ke anak ijo. Lah. Ulah abang kana cicing di kampung yeuh. Tika teu ngasaan daang di restoran. Sekali-kali mah cobaan. Ajak kolot. Areueuh kolotna oge. Nah ka mana? Emang ngalas hulu udah teu beuli gas. Bapak gering geus satahun teu bisa walak kaya. Masa bu, bro ayo rek restoran mah dianterkeun. Sakalian abi ge rek dahar di ditu. Kabeneran ti isuk can dahar. Mana ek dahar di restoran? Siapa tuh mikir? Sakitu kolot ti dipuh oge. Da angga mah di kudu di restoran. Hor ari ibu. Tiru mah saya nawe ulah nganggu kana gengsi. Sing karunya ieu ka kolot. Bisa we, ibu mah kabatur. Ibu ge nu sarua balangsak balaga segala daang ka restoran. Nasaon nek daang? Ibu rek naon atuh ka restoran? Abdi mah nek kuli. Ojek. Mohon ibu. Bari ka mana? Ih, meureun hayang nyaho we kana urusan batur teh. Hor, kan ibu teh rek ngojek lah ya. Oh, nek ngojek cek sarek nyaleng. Terus lamun abi teu apa rek ka manana, kumaha nganterkeunana atuh? Makanya nek kumaha? Nya make motor atuh, maknya make gerobak. Pan ibu ari apal mah tujuanana rek ka mana? Ka tadi ge geus dianterkeun ku abi make motor. Atuh nah hali dianterkeun cerita tadi. Malah ka ngocobrak wae. Pan abi mah teu apal ibu tujuanana rek ka mana? Memangna mana tuh ka tujuan? Ari abi mah teu boga tujuan ka mana-mana. Da keur ngojek ieu mah. Otak oge ieu hirup teh sing bener. Arah boga tujuan. Teuing ibu ah, lieur abi mah. Atuh make ngojek ari lieur mah. Kan butuh duit. Mas ibu ah, ngojek ge kan sejen dong ka abi. Ogot cenah butuh duit. Tapi malah nih teh ngojek ga batur. Teu bu, teu butuh duit abi mah. Nah, atuh make ngojek. Rek eureun da ngojekna oge. Nah, ha? Rek nyaleng. Pantesannya balaga mau nganterkeun abdi. Naon bu? Rek ngojek. Ah, moal. Terus rek naon atuh ka dieu? Pinjam duit. Nyem duit. Oh, teu boga.
Karena naon eta? Iya, nempo jeleman ditangkap ke polisi gara-gara ngajual daun ganja. Memang daun ganja dilarangnya. Ya dilarang atuh. Udah tergolong karena tumbuhan narkotika. Daun ganja mah ibu matak ngaruksa karena sel-sel otak. Pokoknya mah karena sirah teh matak liur. Nah daun ganja hungkul dilarang teh. Dari daun disampu henteu. Atau daun sampo mah beda ibu. Tuh matak liur. Ah cek saha ya teh. Tadi berang abdi dahar jeung daun sampu. Tika ayeuna ge sirahir keneh. Ah nanya ieu teh. Loba teuing we meureun tamang ngadaharna jadi we liur. Saeutik ka dahar daun sampu mah ngan peda hutang abdi nu loba. Keur ngadahar naon maneh? Iya ngada roti tawar. Beli roti oge meuni kudu sagala ditawar. Maksudnya teh rasana. Atuh meuli kudu dirasa-rasa barang beli oge. Sok we atuh aya duitna mah. Aing mah. Maksudnya teh jenis roti na ibu, roti tawar. Nyaho teu? Nya nyaho atuh. Sagala rupa jenis roti ge apa abdi mah? Da sok meuli. Nah, tuh ada apa mah? Hari ngomong teh coba atau sok mana-mana liur. Emang namanya saha? Oke ngararang abdi gada gidig. Nah saha nu ngelarang ibu ulah gada gidig? Eta bieu cenah tong kemana-mana. Ya Robi Karim. Nggak ibu lah ibu, rek ngojek mah, rek ke mana? Nek ka toko roti, rek meuli roti tawar. Nah kan, ibu ge meuli roti tawar. Ah, da abdi mah meuli roti teh ditawar. Sok langsung dibayar. Ayo buru. Kelabu sakedeung. Duh, emang. Kunaon? Iya bu ya perlu. Ibu boga banking teh atuh. Oh, bagus teh melak. Keueuna ge di plakat cosin ayeuna mah. Nama ke jadi kana cesin. Oh, pas beternya kan cukup packing lain. Ih, ari ibu. Maksudnya teh banking, aplikasi lain jukut. Memang jukut aya aplikasina nya. Lain aplikasi jukut. Ih, maksudnya teh ibu aplikasi bank. Oh, aplikasi bank. Nah, tuh ngomong tadi sing eucereug. Ngajang naon gitu aplikasi bank. Nyajang transaksi atuh ibu. Ah gitu nu rek kawin. Nama ke jor-joran kan kawin. Ongko bieu cenah keur dengan saksi. Aing mah. Lain yangan saksi ibu. Transaksi. Rek ngirim duit atulah. Balaga. Balaga naonna ibu. Eta we, dikirim duit oge meni kudu dibeja-beja. Ya salam. Ojek, Ayo bu. Rek ke mana? rek balanya. Balanjana rek ke mana? Ari balanya mah ke pasar atuh. Maknya ke kebon awi. Maksudnya teh pasar naon ibu? Nya pasar jelema atuh. Maknya pasar setan. Pan ada ngaranan pasar teh loba ibu. Jika nu daragangna loba. Nya heueuh atuh di pasar mah loba dagangan. Ari saeutik mah lain pasar ngaranna tapi warung. Cuk saha? Ya warung nu daganganana loba. Lengkap segala aya. Warung mana? Eta warung Cituti segala aya. Lengkap. Geus atuh ibu dah rek ka pasar mah. Ah, mau ke pasar abdi mah. Nya. Tadi rek ka pasar cenah. Nek ka warung Catuti we. Atuh lain tah tadi ngomong teh rek balanya kitu ka warung. Meureun lagi geus nepi. Ada ka warung meuli nek balanya. Nah rek naon atuh? Nek nganyuk. Ojek, Ayo bu. asa haus abdi oge. Enta ieu seutik. Ya. Nah hani warasaan sai teh. Da ngahaja meulin lagi nu tawar. Lah eta ari barang beli teh sok ditawar. Jadi we tadi bare gula. Lain teh dibere gula. Tama emang eueuh rasaan we. Atuh li ngomong kana boga warungna. Oh rasaan gitu. Ih. Eta mah ti dituna ge geus eueuh rasaan ibu. Berarti kudu komplain ke pabrikna. Eta mah ti pabrikna oge teh dirasaan. Berarti nu gawena nu taro cereug. Lain teh aleucereug ibu. Emang eta mah produkna we nu teh dibere rasa. Nah, ama kita dibere rasa. Teu bogoh euy sugan. Ibu mari ngomong besokan nu lain-lain. Nah meuli naon deui kitu? Teu meulina naon ku eta hungkul. Ari biasana meuli nu lain-lain. Ngomong jeung ibu masuk matak lieur. Lieur mah nginum ubar, lain nyalakeun batur.